Ayani dikurung dinuku Japati, Japati kaluar disadang ngok-ngokan. Kita main HP wae atuh. Wah, juga HP anyar ieu mah. Aya adukan, tacai. Wah, heuh adukan. Sudah bisa kene urang aduk euy. Sugan kita mah teh zaman-zaman iraha teh nyeun imah kuserangan bisa ngaduk. Amin euy. Kamu ngetan teh. Ya, banget main beungeut adukan. Udah sarua kita anjing main. Aya. Korea mah, asa orang ngadeng Korea kan. Anjir sok batur euy. Biasana urang kitu ngumpul lobaan, nah ieu mah eueuh euy. Pada masalah urang awewe, urang di Kabonggol. Ai hiji sirik pen. Hah, awewe wae. Urang ge jomblo-jomblo kieu mah happy wae, Bro. Yang happy nya urang mah mata kitu oge da Nu penting mah duit jalan, Bro. da urang mah musuhan kitu lah kalau sama jadi prinsipna anjir nah jadi dulur jadi batur jadi dulur gitu. Ya, geus lah anu mah katon Maria ge ngomong dari itulah. Era euy kaditu bisi aya kitu. Bae. Biasana urang teh kieu pada urang teh ini musuhan jeung urang produk teh aya pas awe mah era kan aing geus beda budi mah kumaha deui kitu. Ya bawa mun kurang ditanya ngaleo buat baut. Urang mah santai we lo. Mending gitu cek urang nanya geus salah teu santuy we kita mah hirup mah. Heeh santai sih urang. Ayo noh. Hirup mah lobakeun santuy lain lobakeun bacot. A few moments later. Naon bejangan sepi naon. Jadi kieu pas baheula urang udah ada teman Taslim sambil kenalin Yang sok iya tuh ayo Parpun Gopar udah mas anjing nah ayo hei kemana baru dah Euy, urang kenaan barudak kada luas sepi di imahnya tidak anehnya Kamar. atuh ieu warung Marian teh mah payu atuh Dari ukras.
Coba tarik pula. Oke. Itu pula, di pula. Ini apa banget? Beda mah emang harus kapannya gitu, gue. Par, ayo bawa sok jam sabaraha ka dieu? Biasana mah burit ini kepentingan itu. Anjir. Aku paling alay areueuh di dieu sepi euy. Oh, di kemarangannya orang kita tadi duaan we. Oh, itu tadi. Enggak pin-ipinnya. Non, kamu lah situ lah. Siap. Oke, baik beda duit. Siap. Oke. Sangat kali itu deh. Gemes. Dan Hei, naon sih teh? Ieu ke naon ka apa euy? Nyoy kalapas ya. Cicing wae. Euy, Marek bari, marek. Oh, nu asak. Kabagi asak kalapa mah urang asak. Daekeun enggak? Adik. Ayo bantuan teman. Heeh. Anjir, iya nama situ guys, jadi gitu ngeker ngobrol, sedang dari kita dah, ya terima kasih ke sini mah, yuk, ada nomor apa itu? Yos tuh, tak matas doa ya tuh, terus jangan cinta mah, ya pada gitu itu, serem. Hai. Oke. Yos tuh nomor apa nak? Nhau Yos. Kamu ini terus mah apa nak? Ya apa? Nih, kau neng tuliskan. Atas dah neng. Ya. Anjing. Foto aja neng. Ayah. Kok di telepon. Halo. Hayu cinta pada Uwi tas di Piwarang Cimama Uwi di Piwarang Kapasa Mesir Jengkol. Ini rusuh atuh udah taslim teh kangen kene ka Cita. Ya kumaha atuh tas di Piwarang Uwi ke Cimama. Nah ieu atuh. Bro. Balik heula urang. Mana atuh? Balik heula we yo. Oh, jauh. Atuh yuk. Kita Tangke. Bro, tarik kan. Sudah dibayar. Enak. A few moments later. Anjir, jika si cinta weh. Geus nyaho di deketan. Ieu si Gopar nanaonan jadi dulur terus. Mau balik tuh Bang Tikung. Dulur macam apa itu anjir? Nya, Gopar ge. Emang man Gopar enak kan? Iya Pak, iya. Motor halus, gaya. Daripada Starslim sob. Motor wet. Ya saya mah nih hubungan jeung Gopar. Rekam mana? Ayo lah. Kawin ayo. Baca. Aing mah gagal deui bobogohan teh euy. Geus deket-deket. Ditikung ku dulu. Aing boga dulur dia kieu teuing, orang relasi cinta nasi kumaha. Jadi angkat deh. Halo? Kamu kenapa? Jalan sama si Gopar? Halo?
Mantap. Kan Taslim teh bogoh ka cinta nah habat pemotoran jeung si Gopar. Saat kita mah cuma teman. Saat kita mah cuma teman. Anjir, temen guys. Saat kita mah cuma teman. Itu dari tanama bisa yang apa mah orang embung mengusuhan demi komo beda awewe kayang mah tuh amis budi teh nih ngomong kumaha basa-basi bener tuh. Kan? Halo lah. Mending gitu. Karena bisa cek ulang mah. Mana? Nah, cek ulang mah. Bae antepkeun bae cenah situ jeung si itu da meuncan jodona keur kieu mah meureunnya. Enak maneh kelobakeun mah ka masjid, salat, geus di salat teh mah ngadoa. Ya Allah, si meunangkeun jodoh da pasti teu burung dikabulkeun ku Allah ge sok. Bener teu? Zaman ayeuna mah bro, dulur jadi batur, batur jadi dulur bro, sakit. Heeh. Panah aing jauh we. Urang jeung mana jadi kita. Mau ngambil panah jauh teh.